Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pangjajar sareng para pamilon anu kuring dipika hormat. Puji sinaran syukur hayu urang panjatkeun kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparinan ka urang sadaya nikmat kasehatan sinareng kasalamatan nepikeun urang tiasa kempel dina ieu kasempatan kalawan dina kawilujengan. Sholawat kalih kasalamatan mugia tetap dilelerkan ka junjungan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahila ka keluargana ka para sahabatna nepikeun urang salaku umatna dugi ka akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Tepangkeun wasta abdi Talita Azmi Aurelia ti kelas 11 MIPA 3 simkuring ngagem pancen janten panunggu catur. Tahilap ngahaturkan rewu nuhun ka para pangjejer sarta para pamilon anu kersa hadir dina ieu acara kanggo medar sarta ngadiskusikeun ngeunaan tawuran antara palajar. Kukituna supados henteu nyongkolong kana waktos, hayu urang sadaya buka ieu sawala ku awasan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para pangjejer sarta para pamilon anu kuring dipika hormat. Sataaca nincak kana acara salajengna supados teu disaha-saha simkuring saja nepangkeun para pangjejer anu bade ngadugikeun kamandangna. Pangjejer nu kahiji nyaeta Akila Nafahatul Maula anu asalna ti Parumahan, Bumi Sawala Baru, Bogor kaping 3 November 2005. Mantenna mangrupakeun siswa ti SMA Negeri 1 Majalengka di kelas 11 MIPA 8. Wilujeng tepang Akila hatur nuhun kana kasumpinganana. Anu kadua nyaeta aya Ibu Yeliza Fajriyah SPD mangrupikeun guru basa Sunda di kelas 11 SMA Negeri 1 Majalengka. Wilujeng tepang Bu, hatur nuhun kana kasumpinganana. Para hadirin, supados urang leuwih neleman ngeunaan jejer anu bade dibahas ku urang sadaya. Hayu urang regepkeun kamandang ti para pangjejer. Disumanggakeun ka Akila kanggo ngadugikeun kamandangna. Hatur nuhun ka Akila anu parantos ngadugikeun kamandangna. Kacida saena anu didugikeun ku Akila sangkan tiasa muka kamandang urang ngeunaan tawuran antara palajar. Nurutkeun mantenna tawuran antara palajar aya kusabab konflik individu anu ngundang rerencangan sejen dina dasar kecap sobat. Upami aya nu henteu ngiringan, anjeunna dianggap teu boga rasa wani jeung solidaritas. Saterasna urang lajengkeun sawala ieu dihaturanan ka Ibu Yeliza Fajriyah SPD dina ngadugikeun kamandangna. Hatur nuhun ka Ibu Yeliza Fajriyah SPD anu parantos ngadugikeun kamandangna. Nurutkeun mantenna ayana tawuran teh ngarugikeun pisan seueur pihak. Kusabab tiasa ngarusak fasilitas umum sareng ngaganggu atawa nyieun suasana anu gaduh. Aya oge anu nepikeun kana leungitna kahirupan hiji urang. Kusabab henteu jarang palaku tawuran nyandak senjata. Kulantaran waktos anu sakedik, salajengna simkuring bade ngawatesan kanggo pamilon anu bade tumaros nganggo ku 2 urang. Dina ngadugikeun patarosan, kedah ngacungkeun panangan, teras nyebatkeun nami sarta pertanyaanna anu jelas. Hatur nuhun ka Tisha Yunita anu parantos ngadugikeun kapatarosanana. Anu kirang langkung ngeunaan faktor kajadianna tawuran anu biasa di lingkungan urang. Disumanggakeun ka Akila Nafahatul Maula kanggo ngawaler patarosana. Hatur nuhun ka Akila Nafahatul Maula anu parantos ngawaler patarosan Tisha Yunita anu eusina nyaeta kahirupan dina kulawarga anu kurang harmonis. Sangkan budak cenderung neangan perhatosan di luar keluargana.
Sareng aya oge sebab di sakola ayana guru anu teu adil sareng pilih kasih nu ngakibatkeun siswa teu diperhatikeun jeung usaha nyieun perhatianna ti cara anu salah. Mangga saurang deui anu bade naros ngeunaan tawuran antara palajar disumanggakeun. Hatur nuhun ka Talea Khairunisa anu parantos masihan patarosana. Kirang langkung ngeunaan solusi anu bisa dijadikeun pangurang tawuran antara palajar. Disumanggakeun ka Ibu Yeliza Fajriah SPD kanggo ngawaler patarosana. Hatur nuhun ka Ibu Yeliza Fajriah SPD anu parantos ngawaler patarosan ti Talea Khairunisa. Anu eusi walerana nyaeta kolot kudu jadi pusatna budak numutkeun parilaku sapopoe. Sakola netepkeun aturan anu tegas, guru henteu kudu pilih kasih jeung masihan perhatosan ka sadaya muridna. Ngadamel ruangan khusus kanggo murid sangkan nyalurkeun minat jeung bakatna. Sareng anu terakhir ngayakeun kagiatan sosial sangkan murid ngagaduhan sifat empati sareng simpati na lingkungan sakitar. Tekaraos acara ieu parantos rengse. Alhamdulillah ieu acara ti kawit nepikeun karengsena parantos kalaksana kalayan lancar. Kukituna hayu urang sasarengan nutup ieu acara ku aosan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Simkuring salaku panunggu catur sareng sapara kanca nudahapunten anu kasuhun bilih aya cariosan-cariosan oge pariposa anu teu geunah kana manah hadirin sadaya. Mung sakitu anu kapihatur, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.